atuh ieu Dewi Sumur Bandung teh nya eta siswi na hiji pandita anu geus kakoncara loba ka pangabisa. Kalayan kiwari sejaba bala gempangan di ieu padepokan Giri Santika kasebatna. Aduh. Giri Santika nya ieu teh. Atuh ieu di padepokan Giri Santika teh aya 4 insan, hiji sesepuh, 2 pemuda, anu hijina deui putri nyaeta nu kasebat Dewi Sumur Bandung kitu kaayaanana. Ari ieu pandita teh kasebatna Pandita Sukma Pawarna. Gitu. Kasepuhan di deudeuheusan ku 3 siswana anu geus gagah saktiman raguna nyaeta Raden Ranggawayang anu kahiji. Raden Ranggawayang Anu kadua Raden Udapati Langensari. Udapati Langensari. Ari nu katilu nu geulis nyaeta Nyimas Dewi Sumur Bandung. Mohon Kalayan sapamedalipun Pandita Sukma Pawarna kadia pangmapagipun waled kanca. Para catri abdi eyang kadarario sing dararekeun eyang aya picaritaeun. mangga Eyang teh asa teu paruh rasaan ieu teh. Heuh. Aya naon nya eyang? Ka dieu we heula sing dareukeun su. Eyang Raden Ranggawayang eyang. Coba ka dieu kasih. Udapati Langensari eyang. Tiap mernea kasih. Kadia sing deukeut. Kadia sing deukeut. Kakang Ranggawayang. Duh. Ieu rai ngaturkeun sembah pangabaktos ka mugi di Syukur. Sehat. Aya ibar kakang alhamdulillah. Calik.
calik. Cing. Jeung akang di dia calik jeung akang. Mangga kakang. Ye, udah pasti langit sari. Abi Kang. Kapayun. Ama tah. Cing. Kadieu kasep. Keur naon hidup teh? Oke kakang, udah patilangan sari. Iya Rai Sumur Bandung yang akan sembah pangabaktos. Datang pirai gua Kang oge kali rai sajajan jeung akang. Mangga kakang. Mun urang eling mimintang tang tumong kamalinaan. Aku sok pake aturan. Tadalah rajamu kereng. Aku sok pake aturan. Tadalah rajamu kereng. Lunggak linggeur samoeran. At, at, Di kapur saja bela. melaan naon? Mana oke. Oke mana? Yang cecopet gengiling. Pun pareng ingkang trakah. Sang trakah bertunggaran. Tunggara sa umur. Ai, Bisa sejak. Eta kunaon jeung Aduh, eta keur usum corona ieu ye salah dilarang. abdi mah teu pandang. Teu pandang rumawan ka diri abdi. Eta naonan Alah, di mana belum geus tangka beuli. keun bae. Sang istri asem budi. Berkumelis Mun abang banyak uang. Abang saya yang manis. yang payah parahan. Ai, ai, ai. Pasir, Eyang, anak king anak eyang. mangga. Aya pikir saeun naon anu mawi salira parantos ngangkir sadaya para santri, para catri. Mangga hoyong terang naon anu bakal disewalakeun ya. Oke,
Sase we kasep. Oh, mangga. Teu bisa dirurus sabab eyang mah geus kolot rumasa. Oh. Ini ngerusuh teh ayang. Suku geus amper hese dilengkahkeun. Oh, Leungeun geus amper hese diobahkeun ceuli geus kurang denge. Rai, udah patilangan sari. daun timbalan. Ulah tebih teuing kapayun. Mangai. Bilih teu kadangu. Kadangu kakang. Cing, mana ari anak ama nu bungsu. Rai, gelis kapayun gelis. Cing. Iya abdi ama pun Tageni. sumur Bandung. Tageni. Ah, geuning si Bahenol teh aya. Cager kas gelis Tapi kasep. duka kunaon geuning camerut wae. Alhamdulillah ama Eh, putra panjenengan dina waktos ayeuna aya hibar abdi damang ama. syukur etan dipenta. Sabab ari kolot kanu jadi anak mah beurang teu weleh ngadua. Subuh teu weleh menekung, peuting teu weleh mujasmedi pikeun kasalametan jeung kasehatan nu jadi anak. Gitu. Kasep geulis anak king, pangna ama nyaur dina waktuna. Ngondang dina mangsana ngangkir dina wancina teh. Kahiji ngarasa sono kanu jadi anak sarerea. Atuh nu kaduana ama teh aya tepikeun anu kalintang pentingna patali jeung kahirupan. Oh, muhun. Mangga. Naon teh aya? Ieu kasep. Aya paribasa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu leureuh-leureuh anging kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karandapan. Oh, muhun. Salajengna Sanajan lukutan taun takeran windu timbangan bulan oge urang teh ngalamun. Da ayeuna mah keur kieu kaayaanana. Ayeuna mah geuning tukang seni ge keur teu mararukti. teras Para pejabat keur paruyeng otak. geuning dugi ka pesantren oge ya. Nepi kapan catrik ama oge anu 20 urang teh kamari teh dikerem. Aduh, Majar maneh boga panyakit manular cenah. ayeuna mah parantos sakinten anu 20 teh kantun 5 urang. Eta. Muhun. Munya kitu eyang. Urang teh kedah taat patuh kanu cek paribasana nu mimpin urang atanapi patuh ka nagara. Saur nagara beureum urang kedah beureum. Saur ti nagara hideung urang teh kedah hideung deui. Eta pisan harapan ama oge kasep geulis anak king. Da ari ama mah kaayaan geus sakieu wayah. Paribasa kaayaan geus cueut ka hareup. Muhun, Sakumaha cek tadi we, oge. Cek tadi oge ama teh suku geus ampir hese dilengkahkeun. Leungeun geus hese diobahkeun. Ceuli budeg hese ngadeg paribasana geus. Dupi lengser ka mana atuh ya? Biasa meureun si eta mah. Sok aya we di tukang. Biasana sok dikawal ku lengser. Lengser. Abdi sun. Ka dieu atuh ka hareup. Eta geuning. Geuning ya. Cicing-cicing teh. Turun ngantun ngabandungan bae cenah. Ulah kitu ka dieu. Arek nitah yeuh eyang. Asa ala jerih itu pangersa. Ulah kitu. Angga sandi ajeng-ajeng. Ieu we atuh. Keun ari kadenge mah tidinya. Ari aya mah. Ari aya mah. Ulah jauh teh misi aya panita. Bisi aya nu rek dandan kenang utamana mah. Sok didinya cici. Nah, saya tahu apa di juru bae ini ayo kita ringkuk. Dengekeun yang dek nyarita kanu jadi anaknya. Hirup teh ulah katungkulkeun teuing. Ku golakna hirup ulah kabawa ku sakaba-kaba paribasa urang mah ulah rek
ulah rek ngumpul dina hiji arus nya. Mohon. Sabab cek tadi oge nu maha kawasa nitah ka manusia gumelar ka alam dunya teh eueuh lian keur sina ari ibadah nya. Mohon. Ari ibadahna manusia rupa-rupa. Kaum seni ibadah dina senina, kaum dagang sing jujur dina dagangna eta ge sarua ibadah. Mohon. Atuh lamun lalaki nu dagangna meureun ngipayahan anak jeung pamajikan, lamun awewe nu dagangna atuh meureun ngipayahan anak jeung salaki. Mantu niatna ge. Dan utama nama lalaki sebenarnya makannya satri gitu Maya tah atuh anu kadua perkara na yen hidup teh ayeuna geus mararangkat dewasa hidup Raden Ranggawayang kiwati kaciri ku ama geus jadi hiji satria jajaka anu pinilih tanding. Pon kitu deui hidup Raden ku dapat tilangan sari sarua. Abdi Gusti mohon. Sarua jeung nu jadi lanceuk hidup. Kalayan anak ama nu bungsu Dewi Sumur Bandung kiwari geus mangkat rumaja. Mohon. Tah mi HP ama mah. Mi HP sisir jeung minyak kadekaan Sloman leungeun. Mi HP pikir jeung niat kadeka angsonan deungeun. Leres. Ngeunaan hirup jeung kahirupannya. Leres pisan ya, leres pisan. Nu katilu atuh meureun ama teh selenting bawaning angin polepat bawaning kilat yen di negara kuta waringin girang. Meureun hidup ge geus ngadenge nya. Aya muhun malihan mah aya ulemanana eyang. Oh kitu. Pilih salira bade ngiring ka uleman. Ari ai ama mah da heueuh cek tadi oge sakieu geus kakolotan sakalieun hayang lempang arek wudu oge lamun iteuk tinggalin teh sataun neangan iteuk wungkul. Eyang, kumaha rupina kanggo ka Kutawaringin girang mah. Cekap ku pibados Ranggawayang kalih pun adi mudapati langen sari. Gitu. Muhun rupina panginten dina waktosna bade angkat ka Kutawaringin. Hayang misi. Syukur atuh. Abdi sieun hayang ngiring ka panggulaannya. Oh. Maneh rek milu lengser. Lengser. Hayang terang kadayeuh. Bener. Katawaran bongana cicing we di juru. Da anu di juru mah untung rugi. Anjing ngadangukeun asa kata. Punten ama. Kumaha? Aya naon ieu? Aya naon, Cu? Jisim abdi bade unjuk pihatur ama. Cing. Kunaon? Hayang naon? Nah, abdi teh kenging upami hoyong ngiring ka Kutawaringin. Kutawaringin ama. Loh. Duh. Aduh. Ih, Kun. udah pati langen sari? Abdi Kang. Iya kumaha aya nu geulis teh hayang milu cenah kaundangan. Kumaha tah? Dari menurut Rai mah Kang eta teh kangge pamegetung moal teh kenging aya istri. Bener. Oh, dina undanganana oge. Dewi Imbang Waringin ieu anu jadi masalah nama. Nah kumaha masalahna Kasep? Aduh. Istri mah da teu kenging ama kedah cicing di dieu wayahna. Sanesna naon ama? Ari Imbang Waringin teh aduh timuruanana sanes lumayan. Komo ieu Rai Sumur Bandung teh kantos sasarengan sareng Munding Keling Puspamantri. Oh, jadi anu rek dikawinkeun teh Raden Munding Keling Puspamantri ka Nyimas Imbang Waringin. Mun kan masih keneh rerehan salira, masih keneh murid salira sami bae. Kan uninga Imbang Waringin teh kumaha timuruanana? Tong boro-boro ning ka batur dalah ka ama ge sok timuruan si eta. Kitu. Yi. Lis. Wayahna lis, ulah yang ngiring.
Ah moal bawi raos jisim abdi mada eta mah kapungkur ayeuna mah tos sanes-sanesna deui abdi mah tetep bade ngiring ka Ya, utawaringin. Masa ieu teh beritana nya nu kaonangan teh lalaki unggul. Kupingkeun tah. Dagang Udah udah pati. kan dagang ge lalaki unggul. Orok awewe mah teu meunang. Tuh, Ini komo nu geus peot ge teu meunang. orok muka Raborojo teu meunang nya. Teu meunang kakak. Ni anu